Kahli ngaes kumargi bebe ustad pada sunting bangga urang kawitan sakali deui ka ahli ngaos oh ka era disebut ahli can datang wae mana nu disebut ahli teh mana bener Pak leres mantap atuh da urang mah saramana ge kieu we sabulung bentor bae arek resep we deuk ngewa bodoh deui maeda viral nah da urang mah datang ka dieu teu hayang di pikaresep jeung moal nolak di pikang ngewa kan lamun aya nu ngewa boga dosa naon urang ka maneh datang-datang jeung ngewa kunaon eta hate nah ieu santunan aya hayang di pikaresep eueuh bae di pikang ngewa paduli we da ngagugu jelema ngewa mah yatim moal katulungan nya Kang adak antep jelema ngewa cenah teh bese modar we suka ge dapat tetap guys. maka kunci hirup adalah Mohon si boga suka. lamun hate bersih maka cicing dina kosong lamun jelema nu kosong teu boga naon-naon pinter dipinterkeun bisa dibisakeun daek didaekeun alus ge dialuskeun berarti aya Allah nu ngaluskeun aya Allah nu ngadaekeun aya Allah nu ngabisakeun deuk ngaku naon urang ya barudak bisa sholawat lain budakna lain barudakna nu pinter sholawat tapi Allah nakbinkeun nitipkeun kapinteran ka ieu barudak naon nu di aku bener teh Bu daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun tong sok loba ngaku angguran bersyukur ku kapinteran gerak oncoran jelema bodoh lain pinter kufur mana bukti jelema pinter kufur ngaledek jelema bodoh keur naon pinter dek ngaledek mah mending jadi jelema goloho well pokoknya mah kalau ayah budak unguk kan tak ngerti ya gitu lamun kolot mah unguk ngerti ayah budak unguk asa teuing sing bersih hate jeung hareupan alam perbedaan sadar ibu ge boga budak lantaran beda lalaki jeung awewe 7 tahun cicing pan lumayan borosot si pejung cobaan hayang suruh mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling hiji anak kucing mata tong anti hirup beda nu bener jeung nu salah bae we atuh anu salah hargaan ku salahna ieu mah urang batur nu salahna urang ngomongkeunana mata karelo duanana cicing rada hese batur nu salahna urang ngomongkeunana garelo duanana batur salah boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna nya garelo kakara ungek deui euy jigana ungek teh dirina nu kitu teh meureun batur salah ku urang diomongkeun batur boga dosa dosana salah urang boga dosa gibah geus sarua bener Ibu nah tuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar lah mau urang mah beda pisan mama hayang ngulum ceramah teh hayang ngebari curhat mama dedeh mama dedeh mah bagian anak curhat dong ya dong mah ceroge abi nya burutnya tuh usaha cuma mama dedeh datang ke RT nyeun BPJS lupa bengok etana mama dedeh bagian anak mama hayang anu nerangkeun bab karuhun anu ilmu hikmah anu lentong nu kalem orang Sumedang asli Abu Ya Muhyiddin bagian anak mama hayang nu pinter maca sholawatan Kiai Haji Salimul Apip di Kota Waringin mama hayang nu jiga ojek online Waalaikumsalam pek gumantung karesepna mama hayang nu lentong gim teu geger kalok saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di Sumedang ya sangat senang sekali berada di tengah-tengah jamaah ya. Apakah ibu senang berjumpa kalau ibu senang yang kurang senang ini bungkul hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang dan orang tidak berzikir tidak akan tenang ketika ibu punya pacar dulu yang tampan lagi kaya jadi jeung nu petot berzikir keputusan Allah itu yang terbaik anu beunghar bari kasih ternyata selingkuh wae nu petot mungut tadi payu mata pek niangan salaki teh nu paretot wae sadar ini bukan panggung tapi ini panggung nana
Jadi mau pamit karunya ke panitia kudu ngamplop kaduaan ai jatah saurangan sebab mung di dua-dua agim bagian anak ngomong ceramah teh aya nu bari nyanyi oma Roma Irama mah dakwah bari nyanyi mana bukti eta badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya kemarin di Sukabumi ceramah nyanyi eta wah maratus marerena teh pamajikanana maratus tak gitu secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna cek kurang menjadi daripada lila gebroy kabeh Sukasari. lila badan pun tak berharga iya harus sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan muradiah atau sebadi diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna atas gaduh sebenarnya murang kali tilu mami ya istri ayo teh murang kali si bapak ayo duaan ayo terus nikah terus udah orang aku nitoha gitu karena emang comblang tuh ini baroki seberapa tahun yang Yosua ya ban itu putra ibu putri seberapa tahun berapa 13 40 tebak lagi di Hararayang abah ya orang kita sudi nah 40 jeung 13 saha nu rugi urang 40 mah usaha hade gedong sigrong mobil mewah sama lega bisnis jalan 40 coba nu 13 ngablu we jeung ngablu akhirnya teh urang teh geus kolot rugi itu 13 naik kana angka 2 tilu kuring naik kana angka 8 genep kabayang ku ibu 8 genep jeung 3 genep aduh teu kauleman moal teu kieu si keneng boro tuturkeun numpang teh hararese nu paling power gedong sigrong mobil mewah salega abdi maot si neng nu untung ngejedog jeung maruna ada neng ampura moal well nah jika nu jadi hate Tanjung Sari Sukasari bejakeun ka bapak-bapak nu beker jeung budak SMA geura tobat ya ka harta mau teu teh besek entah kalau dia 40 cocok nama jeung 35 itu dihalep nu 35 abdi mung yang modal 8 jeung 13 saya mung yang 35 surang baik Kasaru hah? Kepo tuh urang anu bang ageng nama iya Yesus berapa tahun? 21 oh anger jauh teuing 18 moal baik sih mohon akun abdi mohon akun abdi ampun ya Allah Gusti polo well bukan nama mangade well Roma Irama mandawan aku nyanyi menang pek bae da teman ada eta mah teh sologat ge make nada pan di Arab mah teu make nada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di Arab coba diurang aya nada eslilin Allahumma sholli ala Muhammad diurang
Ayo oge anu nada dangdut sholatul hoho salamuhu ala toha rasulil haha ayo oge nu bari hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah jawab ku jamaah ajib jauh ini harap Allah gitu. Nah iya mah Indonesia maka tata cara nanti nggunakeun bahasa Indonesia jeung tata cara budaya kurang selama ku Arab ngerti mah hari kita tapi nama jadwalnya penuh ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate artos teh jadwalnya penuh bisa naik nama apapun saja jalan yang bisa dibalikan deh Sukasari teh sari nada teh budaya itu tradisi teh seni mata Roma Irama hargaan dakwahna melalui seni apa aki-aki ge dakwah nama ke seni mana bukti itu di Masjid Maghrib alim umat musliman ayo orang berjamaah Allah maaf sholat subuh maghrib oleh cek jelema nu di luar eling umat ku baca di luar umat tuh eling nah kadang-kadang pas saya nyanyi eta gini agang mapunten anti nada waduh maka jeung waduh eta adan make nada lamun bener urang dia aya nu anti nada wayana adan teu make nada teu kabayang ada teu nada Allahu akbar Allah hayya rasulullah ayo sia teh ngajak salat ngajak gapleh pakai nada. Badak Roma Irama takdirnya jadi penyanyi, da cenah cek tetangga jatuh di tajong wae make nada. Kan ibu mencetot di tajong. Aduh. Roma Irama mencetot di tajong. Terus sadar selalu orang baik berkasih. Lamun goreng jadi kenek bahaya. Nah, sorana tarik. Sumedang, katapang, dua deui ceu. Mau jadi kenek teh. Coba Roma Irama jadi kenek. Mohon hajatan ulang tahun. Bos Raja Linting. Dua gereja dengan orang Sumedang bawa diberi Al-Fatihah ngadun dianggap tawasulan jelema teh geus boga cara masing-masing ciri masing-masing mata kurang tong cekekan karena tata cara batur pigawe anu sorangan daripada lalajo batur Bapak polisi dakwah nah dakwahna naon newakan penjahat sehingga orang jadi aman polisi mata gobok dawok gede sorana polisi da manya ya polisi na penjahat tewak manjateuing gehel geus di rok atuh sudah juga polisi mah kudu gobok angkat tangan penjahat sieun coba kita angkat tangan Bapak polisi mah tempo dina upacara tugas lagi nyiapkeun bendera jeung laporan ka Kades Bapak polisi lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan jawab ku Kades laksanakan menuju kurang Kades teh tereugeus sarua laksanakan sok dua tugas polisi menyiapkan bendera Romano samsaka merah putih ormo brak dina upacara polisi saminggu ke rumah sakit gak nyerian teuing jeung gerosok lamun Bapak TNI tugasna maca undang-undang teu bisa ku lebeh maca undang-undang dari lebeh mapan pasantren pasantren mau kudu lentong punten kalangkung teu kabayang ku ibu maca undang-undang ku lebeh undang ku maca nu tukang Al-Fatihah ya undang-undang mah wayana kudu ku TNI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia di pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI pilih pada lebih nyobian so oke paling 2020 ka ieu kebagian tidinya wae geus katempo polisi tugasna A TNI tugasna A Ustad tugasna A matak cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran gerak cicing paling 2026 NU gerak cicing ka NU-an
Persis gerak cicing dina kapersisan, Muhammadiyah gerak cicing dina kamuhammadiyahan. NU tugasna bermasyarakat, matak panglobana anggota adalah Nahdlatul Ulama dan tugasna jeung masyarakat. Persis huras dina hukum, dan memang tugasna nerangkeun hukum. Muhammadiyah ngabangun sakola, matak pangloba-lobana bangunan adalah Muhammadiyah di sakola tapi ka rumah sakit. Well. Nah, maka jeung kudu pasea. Kudu riweuh dasarua. Urang ge ieu teh di kopiah anger diomongkeun mah geuning eta aya ilmuwan Tanjung Sari Sumedang. nyanyi cenah kitu kusia atuh yeuh mi ayo kana komentar batur bisa ayo migawe hanteu nyanyi mah teh jeung aya santunan maneh atuh maneh ayo ku batur ulama kusia atuh tong dicarek jelema nyieun kahadean teh bisi urang teh bisa nurutan. Bener Pak, kirang bara atuh ngadukung, dina embung ngadukung minimal tong ngomongkeun ta eta jeung bijak. Mulai amit-amit ya Allah. Otak jangar kana sirah mah. Ya. Otak dakwah teh bisa ku berbagai cara. Ya ge Bapak Hajat Sukasari Tanjung Sari Sumedang anak yatim. Nah, apan ceuk Nabi ka di akhirat teh aya jalma nu deukeut jeung kami, lain ku salatna, lain ku hajina, lain ku ibadahna, kunaon atuh ku nyaah ka anak yatimna. Urang mah can tangtu, bener Bu? Nya berarti dakwah asli mah ieu. Ieu mah lain. Ieu mah keur ngomongkeun. Praktek mah ieu. Batak hirup teh sampurna akang nu praktekna, abdi bagian ngomongna. Ya, tersampurna hirup manusia. Aya nu tiung haseum banget. Aya nu tara tiung tapi amis budi. Nu mana? Nu di jalan. Tara ditariung tapi urang datang juga langsung om, check in om, padahal di tiung tara sia teh mah. Ya Kangnya ungeuh teh mau pernah ka ditu aya. Tong pas teh. Ngadon ungeuh nya Kangnya nya engke balik ti dieu bakal biraha ka ditu. Adik ungeuh punten ah kita mah bereskeun yang jeung RT. Aduh ampun ya Allah. Mata kerateangan di alam dunia cinta sejati. Cinta sejati lain aya harta. Cinta sejati lain anak kabogoh. Cinta sejati lain aya di indung. Cinta lain aya di tetangga. Tapi cinta sejati aya dina 3 perkara. Hiji Allah ka makhluk, 2 nabi ka umat, 3 indung bapa ka anak. Catat. Bisi ibu dek neangan cinta sejati Allah ka makhluk, nabi ka umat, indung bapa ka anak. Maka pek ka Allah gerak ibadah, ka nabi gerak gugu jeung turut akhlak kangjeng nabi, ka indung bapa wayahna kudu sumujud jeung hormat tilawat kakara surga bapa Tanjung Sari. Itulah cinta sejati. Maka neng anu keur bobogohan putuskeun bae tong galau. Nah berarti lain cinta sejati. Nah Allah dek mere nu leuwih alus neng. Mun kabogoh neng eueuh leungit bae dahar kudu gede sare kudu tibra. Nah Allah dek mere nu leuwih alus. Allahumma uzurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah abdi pegat yang cucungik si eta mugi ilahi ngagentos kuno langkung saya tibetan si eta kabogoh neng leungit nu datang nana gerhana. Si itu mau teu kahuruan. Allah tetap menyelamatkan manusia lain ku cara manusia, tapi Allah menyelamatkan manusia ku cara Allah. Ibu pernah piknik bayar 300.000 nyeun kadaharan ku pakepek capek teuing bari ngesang goler dina kursi deuk sare heula ai budang-budang subuh akhirna ibu ditinggalkeun amek RT dicarekan RT kelo kacing teu kunaon eta hanas duit dibayar ai piknik terjadi salah kitu kamar maneh deui lain kabejaan amok ibu gek jam 8 cetrek kena TV ternyata aya berita bus dari Sumedang dikusuk karena susukan marawat cabe dek amok tuh nu ngaran takdir manusia tausnya nyahwanan teu apal Allah dek nyelametkeun manusia ku cara naon bener budak ibu cerai kan bisa jadi Allah dek nyelametkeun awak ibu kabogoh terjadi kan bisa jadi Allah dek nyelametkeun awak urang leungit duit kan bisa jadi Allah dek ngahampura dosa urang ku leungit duit. Nah aya duit tara merek geus leungitkeun mata wayahna nu baroga barere batur daripada leungit bener Pak Allah ka makhluk atuh urang kudu kumaha cinta nebus cinta sejati Allah ka makhluk maka makhluk wajib ibadah ka Gusti
Dua, nabi ka umat, maka urang salaku umat Nabi Muhammad engke diteangan kuang jeung nabi ummati ummati ummati, umat kami umat kami umat kami. Mana umat kami? Cek Allah teh tuh umat anjeun keur disiksa. Tah umat anjeun keur disiksa. Ya Allah abdi sujud moal cengkat-cengkat cek nabi. Nah maka jeung moal cengkat samemeh anjeun ngahapura ka umat kamu. Itulah cintana nabi ka umatna. Piraku urang teu cinta nabi sedengkeun nabi mika cinta ka bangsa urang. Dan cek Allah teh wayahna Muhammad ieu mah tong ditulungan, tong dibere syafaat. Nah ya Allah maka jeung ulah eta mah hirup di alam duniana goreng patut ka indung jeung bapa. Nah, ya marada ngagebeg sararea. Nah, apa ieu teh udah datang teh jelema berdegong kabeh. Ditempotina irungna ge. Ieu teh berdegong, Pak. Palebah mana ibu bedegong? Ingat-ingat zaman katukang sawang umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 8 tahun nyai pangmecetan bensirah majangar osok ngagubuk bedegong. Nyai pangnicakan kencangkeng mate carangkel osok ngagubuk berarti bedegong. Inung urang geus maot, bapak urang geus maot. Aya nama ibu hayang mencetan kolot, hayang nyuuh nalahunan kolot, hayang ngagabruk nu ngaran kolot, hayang mere duit ka kolot. Itu geus moal terjadi. Naon sababna? Indungna geus ruku padung rap lemah katuruban taneuh beureum, moceak maratan jagat ngajerit maratan langit, tutunggul anu ngajengkeun di ruh kubur, matak sing baralek anu jadi kolot ayeuna kumpang meupeun keur araya. Tak abdi ge panpun bapak tinggal sabelah, dapun biang mah ngantunkeun enjing teh nu ka 80 poe ibu. Nada kain lemah ka bapak we cing depan doakeun abdi rek ka mana cenah maneh ka Sumedang. Cenah ku bapak didoakeun sing hasil. Tuh. Kalau mun ieu barudak marawis teu minta heula doa ka Allah, sapunya kudu teu ieu. Patakna aya rek nabuh teh minta heula doa ka Allah. Empo nana gerhana, namru kieu duit. Jeung abah hayang dikintu naon abah ku abdi entong. Nah, da mana teh bakal peuting, bakal balik peuting. Pan beres diri teh abdi masih kena aya agenda di Sumedang kene. Peuting tetapi abdi keukeuh hayang mere ka abah. Heuh, ai kitu mah keukeuh sadiberena kudu ngulem we. Tadi teh ai kamari cenah maneh mawaranginang di mana? Di Tasik. Ari mawa ganas di Subang. Ai Boronong Majalaya, ai Dodol Garut. Tah cenah ari ayeuna ka mana? Sumedang. Deuk mawa naon? Teuing jitu mah engke we. Naon aya Sumedang? Tahu. Oh cing engke dina lus rek ditempok. Lamun eueuh tong coba-coba ngaku urang Sumedang. Nah geuning eueuh tahu. Bayangna eta mah bapak hajat bayangna neangan heula ka ditu tahu. Dan kata bapak Aldi bakal nanya bener mana itu di Sumedang. Nah itu mawa tahu. Abdi jelema jujur daripada diomongin jeung kolot. Pak, hampura. Tiap tingkat diolok teu mere. Amin amin ya Allah amin. Tinuhun ngopi ka sing hade ka ilung, sing hade ka nu jadi. Ngopi ka selalu. Pun lanceuk boga harta anu loba santunan ka anak yatim. Jujur lain dirina. Lain bageurna, lain hebatna, lain beungharna. Bisa jadi baheula pun lanceuk keur leutik dingina batur, diledek batur, dipitnah batur, dituding batur, akhirna kolotna nyarita tengah peuting Gusti agengkeun milik pun anak, Gusti beungharkeun pun anak, leahkeun manahna urang bageur, urang beunghar lain karena urang tapi aya tengah peuting nyurucut cai panen kolot ngadoakeun ka Allah Tuhan. Mata gerapenta doa mah teu kudu kanu jauh. Ka inung bapak ai kanu jauh nareangan ai kolot dina liwat asa ngalieur aing mah. Nah kurang mah asli minta doa teh kan Allah da aya ken doakeun abdi Pak heuh sing hasil tuh cukurang oge bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan atuh nanyakeun sing eces ari nyarita di Sumedang Tanjung Sari Kaupik, Sumedang Tanjung Sari Kaupik, Sumedang Tanjung Sari. Kumaha lamun seputus teh aya susul tuh kan itu salah ke jawaban itu nyusul doakan jeung teangan laku lampah anu hade tuluy kan pangmalikeun Quran dikeun ka santri cenah maraca sahuruf demi sahuruf ngocor ngagolontor ka inung jeung bapak urang sanajan geus maot naha hibahkeun Quran atas nama inung jeung bapak urang we nah muka opat
Apa agak? Nambu lebet. Bener Pak. Nabi Musa pernah nanya, ya Allah, ibadah naon nu dipika cinta? Nah salat lain, nah tahajud lain, nah puasa lain, nah haji lain, nah rindu ka Mekah tiap tahun ka ditu wae. Rindu Mekah aya tim diarantep teh. Naon atuh ya Allah nu dikaresep ibadah? Kami mah resep ibadah jalma teh anu anjeun boga dahareun nempo batur lapar dibikeun kanu lapar. Ieu ibadah santunan ke anak yatim teh ibadah nu dipika cinta Pak ku Allah jeung ku Nabi, nepi ka Nabi pok nyarita engke di akhirat bakal aya jalma anu bareng jeung kami ibarat curug jeung jajangkung. Saha eta jalma nu dipika cinta ka anak boro-boro mere musapanana ge geus murulukeun dosa. Ngan kade ulah ukur musapan mere henteu atuh botak budak yatim. Jeung di urang teh sok aya santunan anak yatim bisa jadi setahun sekali eta ge bulan Muharram lain salah ngan kurang tepat. Nah santunan anak yatim setahun sekali. Pertanyaan anak nah budak yatim hirupna setahun sekali. Mun bisa majigah Nabi kamana enong teu aya, kamana bapak teu aya, hanjan hayang anjeun boga bapak kantenan Muhammad adalah bapak anjeun, diangkat darajatna eta budak yatim ku Kangjeng Nabi, eueuh nu ngabuli, eueuh nu ngahina, eueuh nu ngaledek. Nah bapak angkatna seorang nabi. Oh cek ades sabariji budak yatim 20, cek ades teh 10 ku kuring sakolakeun biayaan budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Nah bapak angkatna seorang kades. Lol Ustad, abdi 5, sok sakolakeun, bere, didik, atik, saragaman, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Nah, bapak angkatna seorang ustad. Lol pun lanceuk, cek pun lanceuk 5, budak eta moal dibuli, moal dihina. Nah, bapak angkatna jelema terpandang di Sumedang. Lol kuring 100. Nah loba-loba teuing, ngaranna ge ngalamun, bebas ngalamun mah. Kabeh da ukur ngalamun sok. Ternyata mantap bener mata ieu karek aya santunan poe ayeuna hampura encan jadi nilai bener hakikatna Nabi mah diangkat eta budak jadi anak angkatna ngan ieu mah meureun lumayan daripada henteu nya lumayan. Hartos ieu geus sana hujan aya ngaran geus ka hartos mah nah hayang nepi ke jam sabaraha meureun malotot. Ada urang ceramah naik kumaha urang mah ujung teh hayang nepi sore Bu aya nepi ka magrib oh sok ibu sorangan urang merek paling can dahar can minum adereun sing aya hikmahna atuh bapak hajat anu aya ngayakeun santunan sing enggal we digentosan ku Allah rezekina nu berlipat ganda. Nu terakhir ya terakhirnya hampura daya duit teh moal dibawa dan ditempo we teh dieu saha nu boga hak dibikeun. Gede hitung heula nya. Jo, werek balik ka jo. Orang baik ketemu orang baik. Hiji. Aduh, ngitung duit euy. Bantuan. 1 2 3 4 5 6. Cing atuh neng bantuan kalau ka numpuk tamu kan duit teh. 7 8 salapan. Aya budak yatim tadi dia. Sabaraha tadi Kang? Walau bateuingnya mau dibagikeun. Duh, baterainya itu merah, sekarang merah mah. Atuh urang neangan lainnya. Budak yatim atas gua kan mah ieu mah abdi marek neangan anu jompo. Cing ibu anu yuswa sekitar 70 ke atas. Ngacung sok kadi mak tuh abdi apa mak tah. Kan bisi ieu teh kabagian kabeh ulah nyeri hate nya. Mana? Benar Mak. Sabaraha dia kan? Pokok deui deui. Sabaraha terus. Sok Mak kade Mak. Nu jompo mau kujung ieu, ieu mah atuh 42 ieu mah umurna ge. Sabaraha? Gua juga. Mak, ieu jeung nya kanggo emak. Abdi doakeun. Nuhun. So, bari uweh we teu naon. Mak, nu. Oh, sami nya. Salam ka sadayana. Amin. Eta incu. Yatim. Oh gitu. Oh ya, syukur incu.
Ya, sama nggak dia. Berkah sudah berkah. Kan bisa itu kebagian ampurannya dia memilikan. Ya nomor mah. Ayangnya. Sambil-sambil. Nah, anak yatim itu kebagian jadi ya. Sekolah tuh kamu yatim. Nih. Nah, iya Mbak. Masalah bola dulu. Mbak. Oh, ya. Mak. Oh, oke. Bapak kunaon? Orang baik berkah. Ya, iya punya nabi. Mohon, Pak, doakan nabi ya. Mak. Ada bisa ditekap beliau lah nyeri hatenya dah memilikan ya itu. Iya, betul sih. Nah, ini yang salaman gue gitu. Oh, banyak begitu. Mana? Turun kesedayaan nanya turun libatin terus chef sama selalu sehat selalu orang baik berkah selalu orang baik berkah selalu orang baik. Oh ya, mana? Ya yatim, ya ada dah. Ya masih salah mengumpulnya dengan orang yang turun. Abi, mak, tos. Ya alamin. Mak, ya, mak. Kita yang kursi lagi karena ada. Baik. Oh, ya sama bulu. Di balik layar bawa balik layar. Ah, iya. Hah? Oh, abi itu ke harus terus duit itu yang dipoto. Tapi nyala. Gela tujuh nesang di naon. Ibu sakit turun kepihatur tisim guring atas nama anak Erosyahana billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.